Teriak ya kalau Ahwat. Ahwat ada? Mana yang mau nanya? Itu Dat. Mana? Semangat sekali Dat. Iya sangat ya. Make mic atuh ame kadenge. Sok teriak aja lah. Ya, silakan Bu. Kadenge. Tolong dibantu ya, diam ya. Waalaikumsalam. Nyunggan lagu naon? Siga nelpon ke radio atuh. Sok Bu, bade naros naon? Siapa yang siap menikah teh? Sudah ada calonnya. Nges aya. Kajebak ku kata siap nges aya, matak siap ke lain rek ka maneh lain. Terus kumaha teh? Apa? Kakaknya cowok-cewek. Ngarung hal meureun. Ini mitos ini, misteri nu atos. Yang jadi masalah iya kawin teh entong dihalang-halangi kan kemana kawin saya terus si tetehnya udah punya calon belum? Oh, jadi bukan merunghal, bukan? Apa itu merunghal? Melewati, melangkahi. Alasan teteh menghalang-halangi tahu nggak? Yang teteh rasakan ketika teteh mau menikah, mama udah setuju, calonnya udah siap, tapi si teteh sok ngarudetan wae. Apa nggak alasannya Pak? Kawin we cek urang mah. Kecuali mesti tetehna bogoheun ka calon urang, kan bisa aja kemungkinannya banyak. Tetehnya udah yakin kalau itu calon imam. Si mama ridho. Yang geus ridho kolot lain ridho teteh. Saha teh? Si bapak sok pangaruhan ku si teteh. Nya lancek biasa sok bisaan mangaruhan kolot. Si papana beres ATM Cina Sare. Ame teu pangaruhan. Ni riweuh aing rek kawin rek riweuh. Tetehna cenah panggih ke diomongan. Sok teteh mun rek kawin dipersulit resep teu. Ieu adi supaya teh salamet ke sana ngomongna. Aya teh si tetehna di dieu. Rumahna bawa ka dieu. Kagok kami ngobrol jeung keluargana di dieu. Nggak satu isi mama Ridho mah naon sih? Stong digedengnya si teteh mah. Cok sok tahu. Tanya teh jelema mah sok nyanyahoanan. Anu naon mah ka urang deui iraha. Nya wajar sawaktu-waktu mah nya. Teteh nikah aja. Nikahna ulah karena teteh karena Allah udah. Kan kita lagi ngebahas itu. Jadi kalau bukan karena Allah nggak selesai. Tetehna bogo kasih eta calon. Hah? Nyangis. Tong sieun moal lila lah. Derkeun. Wanikeun. Sok. Saya tanyanya bising pikiran saya salah. Setuju nggak kalau dia cepat nikah? Tuh nu jomblo wae setuju. Sok baik tuh si teteh di demo ku sakieu sok. Tah pendukung loba tah. Bejakeun si teteh. Ya, siap. Siapa seteng di demo liir. Si teteh mah lain mempermudah si teteh mah. Untung tuh jadi lurah si teteh tah. Menjadi lurah KTP hese. Yang geus lah si doakeun Allahumma yasir wala. Si
yang dipermudah onang Pak Epi nya mau nikahnya bejakan kasih bapak tong sok pengaruhan ku si teteh beres STM Cina sare si bapak sok mana deui